Ngalah naon Jang? Hah? Ngalah naon dia? Cai. Di mana? Di Cigebang. Cigebang. Oh Cigebang eta. Cai kanggo naon? Hah? Cai kanggo naon? Cai kanggo ibak. Oh kanggo ibak. Oh. Emang saatnya? Ya. Di mana ya? Di Keramnya. Keramanyan. Oh. Sok. Ya. Kenapa nggak? Jadi musim kemarau di sini susah air. Airnya susah dan harus cari airnya ke Cigebang. You know Cigebang? Hah? Non he. You know Cigebang? Ting, berarti dia tidak tahu. Sama saya juga tidak tahu. Oke? Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Cai jadi kumaha teh? Iya. Aneh ya tuh. Beginilah suasana pedesaan. Kekurangan airnya, naon kaholodoan, naon bahasa Indonesia naon kaholodoan teh? Sabaraha liter sih gitu teh Mang? Sabaraha liter? Kan? Asupan radiator Mang ku cai ieu. Tukar sumur. Iya mah tadina tilas ieu nya, Mang. Iya non teh. Cikaracak ningang batu teh amernya. Nya. Beres. Itu aya deui itu. Aduh ya. Sabaraha jalikeun ya? 2. Dan balikan deh motornya kan beres. Abdi itu senang barang. Abang dia aja. Ini warga kekurangan air ya di kampung Cicurug. Opat. Perebutan antrian saudara-saudara. Jadi ketempuan numpang tukang nak. Kita mau opat kita njalikeun kayaknya mah enggak. Kasaung ngelasnya di mana saungna? Ai saungna di mana? Oh itu. Atuh nita kasaung belah dinya mah sarua jeung bohong atuh.
Aduh. Sabaraha wihan mang itu mang? Sabaraha wihan deui? Oh, kieu meureun sore mah ya. Eta paling kiara menyan mah jeung mana deui Cicurug mah nya tos. Oh, siap. Musim kemarau, Kampung Cicurug, Kampung Kiara Menyan kekurangan air. Desa Sirnagali, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, Cianjur Selatan, Jawa Barat, Indonesia. Jangan lupa subscribe dulu.